Assalamualaikum. Salam. Permisi dek. Tahu rumahnya Bapak Apok Sumarna? Ya, kok. Kita mah bapak orang. Terus sekarang lagi di mana? Di kebun. Ya udah antarin Bapak yuk. Ayo. Aduh, ya panas kieu. Kesan kadi-kadi tuh keluar dah. Ane batur mah di imah menang sumbangan segala di si corona dah. Aing berbulan-bulan tangguan. Sedaikeun menang keneh bae untuk sedulurna RT menangan bae. Pak. Undangan yuk. Saha Dil, menangan Bapak Dil? Kadi heuleun Pak, sakedeung ulah gawe bae. Siapa Dil ka dieu tah jeung tamu tah kena ka dieu. Ngalunjak seka kolot. Tanah jadinya. Ayo naon ieu? Saya tadi yuk. Cenah dari pemerintah. Oh, kenalin Pak. Saha yang? Edwin. Edwin. Iya. Dari Ayo. pemerintah. Pemerintah. Iya. Ayo perlu naon yang Bapak? Nih, ceritanya gini Pak. Saya diutus dari pemerintah. Heeh. Sudah nyampaikan ke sini saya ada nih sedikit dana buat bantuan katanya. Apok Sumarna kan? Betul, heeh, benar. Ya. Calik merah itu tuh calik. Tengenaheun ngomong di dia mah. Oh ya udah. Dil. Nyokoten cai Dil kan itu Dil, ngahutang kayak ka warung. Bapak mah alhamdulillah bae menang bantuan pemerintah. Soalnya Bapak mah tengah hareup penteun. Geus kebal jasa geus berbulan-bulan. Karak ayeuna Bapak mah bingung lalu batur mah renang malulu Bapak mah tedekeun meunang. Eta apa di dituna Pak? Kumahanya ajangnya? Ya mohon maaf Pak, agak sedikit telat soalnya kan banyak juga kan yang didata, bukan satu orang dua orang. Bapak ge ngamaklumkeun lah. Tapi ngomong-ngomong yuk, anak Bapak kebal amat ya si Bedil yuk. Kita ngahutang cai doang ge, ti tadi. Bi. Hutang cai di ku bapak. Lah sia hutangan ka aing bae, hutang bapak sia gencan dibayar ka aing. Sukan dibayar Bi. Ke bapak urang isukan ngajual dangder. Ya Pak, Bang Kojong China. Duh ya anak aing ngertikeun jasa ieu mau bangku ngeunaheun jasa. Duh, eta Pak, gerang minum-minum heula minum ya. Oh iya. Minum dulu ya saya. Minum heula. Waduh nih maskernya. Apa ya? Biar enak ngobrolnya dulu. Minum heula, capek ih. Pak saya nggak bisa lama-lama nih. Saya ada tugas lagi soalnya. Ini ada bantuan sedikit lah. Alhamdulillah dari pusat, dari pemerintah buat Bapak nih. Ih, ulah jang, ulah. Ih, udah terima aja. Ih, ulah ih. Kajin Bapak mah aja. Ulah. Itu udah amanat kok. Iya atur nuhunnya. Duh, iya Bapak atur nuhun jasa ieu aduh. Nah, udah jangan. Ya udah Pak, saya pamit dulu ya. Oh, nge HDP nya, nge HD di jalan. Iya, Bapak tuh bisa nganterkeun ya, pagawean loba keneh di dieu. Oh iya, enggak apa-apa, Pak. Kadang kena anak Bapak bae mana? Dil, anterkeun si Bapak tadi ya. Bangong, Madon, kadieu lagi kadieu sakedeung. Yo, alhamdulillah ya. Bapak menang rezeki tadi di pemerintah.
Geus mah mah beas eueuh, tinggal sabatok deui. Jeung saliadara harga mamahi meureun ka sore. Ieu duit ku bapana pake meuli beas ye. Bangkong mah yang meuli HP. Sia ribut beli HP bae, beasnya kurang, ribut beli HP bae, sia. Meuli HP mah lulus ya. Adi sia ge nu leutik ngarti, teu dekeun meuli HP. Geus pakean bae lah gawean heula. Oke, meuli HP mah gampang. Ngajual dangdur tuh huik ulang jual. Sial tak kolot klip biasa. Sia ngalekan ka kolot pas gitu. Jari-jari urut urang. Iya letik-letik ngelunjak ke aing. Dan ada aing mau koing injek sia jadi kendui koing. Siang-siang lah ribut pes ya. Lalu tik kan masalah. Apa mah ulah diributkeun. Aing kebon loba keneh, luas keneh, teu nya kebon sameur. Terus saya balik. Mal bener ini mal bener. Geus aing baikeun lah. Panggil Pak aing, oge balik pelan Pak. Aing rariet ya, ngadenge budak, karibut bae. Nu hiji hayang meuli HP, nu hiji hayang meuli sapeda, nu hiji hayang meuli motor. Geus mamana tadi kan ngerti-ngerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nu ditangguan, geus berbulan-bulan menang oge ieu bantuan ti si corona. Ya Allah, mudah-mudahan isi corona sing panjang umur, sing dijauhkeun balaina, sing ditambahkeun rezekina. Amin amin ya rabbal alamin. HP ku abah. Ya bener sih ya. Bedil, bapak lu di mana? Aya tuh di kebon. Di kebun. Ya sudah, terima kasih. Aing iya duit nek dipake bingung. Aing horeng poho ieu. Poe ieu aing boga hutang ieu. Mending amun nyanta ka dieu mah duit bisa dipake. Mun nyana ka dieu aing, aduh rungsing dipae aing duit kepake maer hutang. Sial eta sih. Amat ngomong ke poe. Sangat boga aing. Selamat siang Bapak Pok. Selamat berang lai. Aduh, saya tadi ke rumah dicari-cari kata si Bedil katanya ada di kebun katanya. Aduh Bapak, ini gimana? Ini sudah 3 bulan nih Pak. Bapak belum bayar-bayar hari ini. Temponya ini. Kumpul mayar lai. Aing ge nangguan dangder laku heula ieu, karena geus dibayar. Nangguan tanggulak dangder. Engke jeung engke bae teh datang-datang. Ari sia daek mah dibayar ku dangder. Dengar, anak Bapak mau beli HP. Berarti itu Bapak punya duit. Nah, itu apa itu? Coba saya lihat. Nah, ini duit, Pak. Kita mah jeung aing meuli beas lai. Ulah lai. Anak aing jeung aing dahar naon ieu? Beas di mangginal sapatok lai. Bapak singkong banyak, ya sudah Bapak makan singkong saja. Tapi saya masih punya rasa tega ini. Ya udah, saya kasih ini buat beli beras. Waduh lai. Aing ieu duit sakieu mah naon? Biasa patok ge moal mahi ieu mah. Aing pusing ieu cara nama ieu. Ya udah saya pamit. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Segera indit lai laing para rusing ngadengeun atuh dieu. Waalaikumsalam. Aduh. Para rusing ieu. Duit tadi menang. Kusilai di beres sakieu. Mahinaon ieu duit sakieu. Mana anak ti isuk candalahar nepi ka beurang. Mana beas di mah tinggal sabatok. Oh, mana mah pusing.